Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Reski Dias Aulia ti kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi bakal ngawawancara adik kuring anu namina Raya. Wawancara ieu dijudulan Sakola Nalika Pandemi. Dupi abdi tiasa nyandak waktos kanggo wawancara anjeun ngeunaan sakola salami pandemi. Leres anjeun tiasa. Salami pandemi ieu kumaha anjeun diajarna? Nganggo telepon seluler pikeun milari pelajaran anu dibahas. Ti iraha anjeun ngawitan diajar sareng dugi iraha anjeun rengse diajar? Mimitian diajar ti tabu 7 enjing rengse tabu 11 sore. Baraha jam sadinten anjeun diajar daring? 4 jam. Kumaha carana diajar daring kangge pelajaran anu kedah praktek sapertos olahraga? Dipidiokeun. Naon wae kasusahan diajar nalika pandemi ieu? Sinyal data kurang arti kana pelajaran. Henteu salawasna dijelaskeun ku guru. Naha anjeun sono diajar sareng rerencangan di sakola? Rindu. Naon bedana diajar daring jeung laring? Daring nganggo HP tapi henteu dijelaskeun ku guru. Upami luring diajar langsung di sakola nganggo pendak sareng guru jeung murid. Anjeun resep diajar online atanapi offline? Abdi resep belajar offline. Hatur nuhun parantos diwawancara. Sami-sami. Sakitu wae wawancara kuring sareng adik kuring. Nyungkeun hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.